mitra sadaya dongeng urang teraskeun deui mangga ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi dongeng ieu tiasa dianggo hiburan pangbeberapa mana. Atuh gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS urang teraskeun para mitra teu karaosnya para wargi terang-terang bagian ke-81 begitu. Aduh panjang kene mangga antosan we. Antosan juga tamatna, antosan we juga tamatna para mitra. Bangga mangga ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mangga Official tiasa dianggo hiburan pangbeberapa mana. Ayeuna para mitra nincak bagian ke-81 carios nyambung judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Hatur nuhun nu parantos noe subscribe sareng loncengna, nu parantos atap sering komentar, nu parantos noe like-na, nu sering ngabagikeun hatur nuhun. Mangga nyangakeun Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-81 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberapa mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-8. Cumangga para wargi urang teraskeun hanca dongeng nu judulna Gara-gara Harta karangan Uwa Tatang. Paminuti payun para wargi sadaya nyaeta perkawis harta nyata jadi masalah. Duwi akhirna Den Joni diudag-udag ku mayit Batara Karang namung purantos Den Joni pupus mah teu kacarioskeun deui kumaha kaayana mayit Batara Karang. Upina sakitu cita-citana teu aya deui para wargi. Manehna mah hayang males ka jelema nu geus nyieun deleka. Kitu panginten namina ge dongeng moncona anu pae hirup deui namina ge dongeng para wargi. Atuh pon kitu deui tina urusan ieu ye. Cep Hardi bade nikah ka Eulis Wiwin kumargi masalah harta. Kumaha Ibu Ramana ngawidian atanapi henteu para mitra? Nikahna Cep Hardi ka Eulis Wiwin mangga urang hanca bae dongengna nu judulna Gara-gara Harta karangan Uwa Tatang dina bagian ka-81. Harita Cep Hardi nembe ngajelaskeun yen anjeunna parantos kabiruyungan palai kagungan bojo. Oh, jadi Hardi teh hayang boga pamajikan? Talos Bapa Wiharja bari neuteup deui. Muhun Pak, waler Cep Hardi ponok kalayan tungkul. Ya teu nanaon ari bener-bener mah geus hayang boga pamajikan da memang sakuduna. Malah mah awewe lalaki boga pamajikan, atuh awewe boga salaki sabab ceuk tadi ge nu laki rawi teh sarua jeung ibadah. Jadi teu naon-naon rek boga pamajikan mah turnu sakira geus kadada kaduga mah. Geus sanggup dina tanggung jawabna sabab lalaki boga pamajikan teh teu cukup ku cinta atawa bogoh bae. Disagigireun ti cinta atawa bogoh teh kudu dibarengan ku sanggup ngabayuanana. Nyata maraban atawa ngaresikoan. Makean tur ngimahan. Dina ngimahan etan hamang melikeun, hamang nyieunkeun, hamang nyewakeun. Pokona mah bisa merenah we, merenahkeun nu jadi pamajikan. Da sapiraku boga pamajikan rek rungkarengko dipongpok imah batur mah atawa dina panyaweran onaman mah. Kapan teu pantes we atuh. Meureun katingali ku batur disangka jalma anu tunawisma. Eta kira-kirana geus aya implengan pikeun pi pamajikaneun teh. Nu hartina geus boga ceungceuman hate, saur Bapa Miharja atuh Ibu Komala Mairan. Nyaker ibu ge moal ngahalangan, moal arek nyarek Hardi boga pamajikan mah. Asal kanu sakira bener akhlak kalakuanana, tur anu sakira bisa dibawa rumah tangga leutik. Nya disebut leutik teh lain leutik jelemana tapi leutik tahapanana. Sabab sok aya awewe nu daek dipihukum ukur ngerong kana hartana bae. Ngerong kanu loba duitna bae, beh dituna nu disebutkeun awewe pidunya. Tapi awewe ge teu kabeh kitu ngan ieu mah diantarana sok aya awewe pidunya.
Cek bahasa Jakarta teh mah ada uang abang saya, tidak ada uang abang payah. Eta geus aya nu rek dipiharepna ku Hardi. Urang mana jeung anak saha na geus katingali ahlak kalakuanana atawa teu acan? Saur Ibu Komala inti Sarina. Sami sareng nu janten caroge. Ari kawitna mah ti kampung, Bu, nanging ku abdi parantos ka Bandungan. Ti kapungkur perkawis ahlak kalakuanana. Teu nguciwakeun we. Diwuh jalmina sopan deui. Atuh kana barang damel ngurus rumah tangga tos biasa. Pamingawarah atanapi ngawarah teh mah mohon ngawurukan, teu kedah diwurukan deui, Bu. Kasaha jeung ka urang mana atuh? Taros Ibu Komala teu leupas tina paneutupna. Sungun ka urang kampung nanging jalmina mah tos aya di dieu, Bu. Waler Cep Hardi teu acan ngajelaskeun kasih dadap kasih waruna. Atuh Bapa Miharja nembe sasauran deui naros. Ke nu dimaksud? Geus aya di dieu teh saha? Na Kaneng Dedah atawa Kaneng Juwita? Sanes ka Dedah, sanes ka Juwita. Mung kanu kantos calik di dieu we malih kapungkur ku ibu parantos diangkeun janten kulawarga. Waler Cep Hardi. Kanu kungsi di dieu lain kungsi baheula di aku minangka kulawarga. Kaeulis wiwi nu dimaksud ku Hardi teh? Tanya Bapa Miharja bari ngaliri ka ingkang garwana. Sumuhun Pak kaeulis wiwin. Waler Cep Hardi nembe ngajelaskeun. Kalayan saura deui. Malihan abdi parantos nyimpen cariosan ka pamana. Atuh wiwina parantos nampi deui bade dicanak ngabangun rumah tangga ku abdi Pak oge Bu. Kutan. Jadi nurak dibawa ngabangun rumah tangga ku Hardi teh eulis wiwin. Urut bade ga urang baheula. Eta kumaha ibuna ngarujukan Hardi rek boga pamajikan ka eulis wiwin. Saur Bapa Miharja naros ka ingkang garwa bari ngaliri. Nya ari jenis sareng jenis natos pada sukaeun mah kalayan tos pada sanggem ngalaksanakeun kewajiban mangga teh teuing. Ngan eta iraha Hardi rek salametan jeung rek di mana salametanana. Saur Ibu Komala ngan eta Hardi reka para mitra sadaya. Atuh harita keneh waktu ayeuna mah anjeunna mengarujukan putrana bade kagungan bojo ka eulis wiwit. Dai tika pungkur mah nolak para mitra tika pungkur banyak. Nolak atuh Hardi boga cita-cita hayang ngawang rumah tangga ka eulis wiwin, sepuh-sepuhna nolak. Naon alatan harta tanapi sanes ya para wargi duka mangga urang teraskeun bae. Atuh harita para mitra apa Miharja nyarita. Eta pamana wiwin geus ngarencanakeun pi waktuna salametan. Bapa Miharja tumaros heula kitu sotenan bilih ti pihak istri. Tos nangtoskeun waktosna salametan. Danya kitu kalolobaanana nu nangtukeun waktu salametan kawin teh. Sok ti pihak awewe tapi sok aya oge nu ditangtukeun ku ti pihak kolot. Kolot lalaki tur sok aya nu babadamian heula antara ti pihak awewe jeung ti pihak lalaki. Lamun ngayakeun karempugan teh mangayakeun karempugan. Atuh Cep Hardi ngawaler. Saur Mangna Wiwin mangiringan wae sunapa atuh tempat nama rupina. Di dieu we jalaran di ditu mah darah rupak atuh Pak. Sawios perkawis waragad salametan mah ulah diangeemutan. Naon teh ku apa sareng ku ibu jalaran kangge sabrakeun mah di abdi ge parantos sayagi. Karesan salami abdi di ditu gaduh sisimpenan kirang langkung aya kana 2 juta mah. Manawi seepsasi ieu katamihan deui tina gaji. Utamina mah nu disuhunkeun ku abdi anging pangdoroong doa sareng barokah tinu janten sepuh. Saur Cep Hardi saleresna tos kagungan sisimpenan memang di bank. Ari kitu mah bari wiwina geus daekeun dipihukum ku Hardi. Nya teu naon-naon ku apa rek direncanakeun dina bulan hareup nyata bulan Rayagung tanggal 13. Ngan tetep apa hayang tepung heula jeung pamana Wiwin nu dimaksud hayang tepung heula teh nyaeta satujueun henteu aku apa ditangtukeun dina tanggal 13 bulan Rayagung. Atuh eta tempatna rek di dieu bae teu naon-naon cenah rek nyewa di gedong heug.
sabab ayeuna mah loba nu salametan kawin teh di gedong. Kitu deui jamuanana rek pesen atau disebut catering teh ateuna naon. Sumun dimaksud ku abdi oge perkawis jamuan mah bade pesen we catering supados ulah repot teuing ka ibu. Nya teu naon-naon atuh arek pesen catering mangan anu sederhana we, urang mah teu kudu nu mewah-mewah Hardi. Lain nyarek ulah ngajamu ka semah nyugemakeun. Urang teh kudu ngukur kana kujur, ngukur kana kakuatan diri pribadi. Pokona mah salamet tur dina ngawangun rumah tangga pinanggih jeung kasinugrahaan. Lamun pupujieun teh mah keur urang ulah pupujieun. Da nya kitu perkara hajat mah gede ku gedena sok diomongkeun. Leutik akupon kitu keneh. Komo ceuk barayana Ki Karta mah nu keur naon hajat gede-gede atawa hajat badag biayana. Biayana sawareh meunang nganyuk ngahutang mah. Atuh beres hajat meureun ngadonting hararuk we ting ngaharonyon. Mikiran hutang aya kana 100.000 atawa aya kana jutana. Ari katambah-tambah bebeunangan duit teh teu satengahna acan. Kalah ka kadoe ngahuhunyun. Bari eusina ngazeukur kertas dus jeung sajabana. Da lolobana mah heueuh gede sote wadahna ari eusina mah lah cetek ngan di bulan-bulan we ku kertas dus. Ameh jiga nu gede kitu soal kado mah. Jadi pokona namanya nu penting mah nyaeta perkara kado ulah dicaritakeun nya, bising-bising serikeun ku batur, ari heug teh aya nu apaleun kana barangna nu rek dibawa ku urang. Ceuk semah teh deuleu itu kado nu ti kuring, panci aluminium didagangkeun tuh. Pan jadi era. Heueuh ieu mah saupamana lamun hajat teh mah kari hutang nu ngajegir. Bunga we turun sedimang kana kamampuan urang. Heueuh. Bunga tur suka sapoe susah aya mingguna, sapoe suka susahna aya mingguna. Jadi ceuk tadi ge pokona mah kudu nganter kanu butuh ngukur ka kujur. Jeung deui babakuna mah bising era we. Kitu diantarana era pokona mah. Tah ieu teh saupamana lamun hajat bari hutang ngajegir. Bungahna tur sukana sapoe susahna aya mingguna. Kalan-kalan aya bulana. Jadi ceuk tadi ge kudu ngukur kana kakujur, karena kakuatan pribadi urang. Tah kitu kana kamampuan urang. Ari maksud Hardi rek ngayakeun uleman teh ngan sakadar ngariung-riung sakulawarga bae kitu, saur Ibu Komala. Para mitra anu mulia, pamiharja ngajelaskeun panjang lebar eueuh hartina rek hajat gede-gedean ge ari meunang nganyuk ka hutang. Atuh cep Hardi nyarita deui. Nya teu nanaon hartos nama rupina antawis 2-3 sasih mah Pak. Bade ngadamel we piraku salametan di dieu. Teu ngulem pisan mah ka tetanggi pepeuriheun kanu tebih henteu. Sareng ngajagi pisaureun we ongkoh datang tos. Nu disaurkeun mah sanes abdi anging apa sareng ibu. Malah Cep Hardi aya emutan bade ulem-ulem. Atuh pamiharja saurna. Teu naon rek onang-onang oge, pokona mah nu dareukeut. Mangkaning apa dinten teh ge di dieu teh geus moyan, lamun geus moyan teh matur dipikolot babakuna mah kudu dareukeut. Kitu deui ku ahli masjid, bak wae prok pesen ti ayeuna surat ondanganana. Nu sederhana tong make nu alus-alus teuing da piceuneun surat ondangan mah. Kalan-kala nu karasa ku apa lamun narima surat ondangan ngan apal geus nyaho tanggalna jeung jamna. Geus kitu macul we. Nepi ka nya ka emper-emper tampolana sok kapiceun kana carang karunta. Nganya kitu lamun bisa tur eueuh halangan mah pamana wiwin teh sina ka dieu heula. Kitu har apa mah rek aya picaritaeun heula we ka pamana wiwin babakuna mah. Insyaallah pamung eta kinten-kintena dinten naon tuh kawidian
Pamana Wiwin ka dieu muhun naroskeun kedah iraha bilih anjeunna ka dieu kaleresa nuju teu araya apana. Saur Cep Hardi memang ngartos. Pami dianggap ngartos teh mah para wargi sadaya. Atuh tepi ka semah merlukeun datang. Ari heug teh pribumi teu aya atawa semah ujug-ujug guru tak we datang. Harita teh leuheung lamun pribumi nyampak aya kumaha lamun keur subuh. Bari keur antap-intip di luar kapan manehna nanti bisa ngaluangkeun waktu teu puguh. Atuh waleran Cep Hardi terakana cumarios. Puguh we dina poe Ahad mah waktosna libur, Pak. Tabu sabaraha engke teh. Kinten-kinten sonten-sonten, Pak. Bade asar ngerah rineh keneh asar mah. Ongkohan ieu ukur silaturahmi we bade badami. Pokona mah geus ngayonan mah. Babaturan namang adut karunya we tita tadi ngadonting hariu duaan jeung Nyi Wiwin ke apaan ere kami heula. Pokona mah tong karena waktu nyerelekna geus asar ulah-ulah nepi ka kitu. Urang kudu mere anggal dangkal ti anggalna. Maksud jeung tujuan sangkan kapigawe ku manehanana. Tah kitu bising teh nyaho mah Cep Hardi kalebet kitu deui Ibu Hajah Ibu Komala ngangkat angkat kapawon bade nyairan jahitan sangu. Punten atuh Win Mang Adut akang ngadon ningalkeun aya kana sajamna leuwih ye ceuk Cep Hardi bari mali. Sawios Kang da sanes tamu tema eulis Wiwin bari tungkul. Mana sunu mangga mana me tos sanggem we ka eulis sanggem mang teh nya. Hariwang we ko Kang Aden sok sieun aya nu ngajak cerek nong we hayo deui. Aduh mangkading mang teu bisa nulungan ceuk Mang Adut geus mimiti heureuy. Lain ngalelep aya nu ngajak jek nong Mang Adut tapi aya badami kaneun jeung nu jadi kolot. Waler Cep Hardi bari mesem. Aduh insyaallah teuing kuta nuju musyawarah atau untuk mufakat Kang Aden teh. Aduh eta perkawis naon atuh musyawarah atuh untuk mufakat teh asa teu raos abdi mah. Cobi manawi sareng manawi eta teh naon sun supados jelas we ka adutna sun. Aduh ampun deing ceuk Mang Adut bari ngiceupan ka eulis Wiwin. Teu perlu dicaritakeun ayeuna da geus moal burung nyahong ke oge. Aduh tong kitu Kang Aden langkung sewartoskeun we ayeuna da ku abdi ge moal diuar-uar atuh lis. Ari kitu mah Mang Adut diwartosan. Aya tos aya panginten bingah we. Dasan ti ayeuna mah Mang Adut teh bingah. Sok Aden lah langkung saya saurkeun we ayeuna supados adutna tenang kitu mah nyawi. Cek Mang Adut keukeuh nanyakeun. Biasa badami urusan kuring lah. Ke badanten perkawis Kang Aden teh kumaha sun? Bade kieu teh Kang Aden teh. Ceuk Sadut bari ngarapetkeun dua jempol. Nya badami perkara eta. Aduh, asoy surasoy nya. Masya Allah teh Lis. Hebat Lis jerik nong. Kumaha sukses Kang Aden? Sukses. Alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allah teh. Nuhun Kang Aden. Nuhun. Mang Adut ngiring bingah, ngiring paya sugema. Pami sukses teh mah. Insyaallah teh. Lis, damang Lis. Mang Sadut jeung para mitra make jeung ngajak sasalaman ka eulis Wiwin sagala. Mang Adut mah eulis Wiwin rada ngabalieur di barung ku imut ngagelenyu matak uruy. Atuh Mang Sadut pokna bari awak rada pupurungkutan. Cuy, masyaallah teh. Ayo ampun deui. Muni ewoy surewoy teh sumuhun ayo. Nya daek boncenang herang sumpahna ge Mang Malis. Sugan mah eta mah dadawe Kang Aden mah dadau sun. Ceuk Mang Sadut keur kitu torojol Ibu Komala kalawan Mang Sadut pokna. Ayo nuhun Ibu. Ayo nuhun. Naon ujug-ujug nuhun wae jang Adut. Sumuh ieu margi cai tos ditampi ku abdi sun mi ewoy sun. Ayo masyaallah teh. Tisangki nya Bu muhun sangku.
Iya sokoan cuy. Tesangka naon ajang adut make jeung tesangka sagala suhun. Saur ibu ka Komala terus calik gadengeun Cep Hardi. Bucumuun si adut. Suhun. Tesangki jrek nong. Temal Mang Adut para mitra bari pupurungkutan. Siga nunggu Masep bari leungeun dua nada di hompet ku. Para mitra pamiarsa, Ibu Komala nyarita deui. Jang Adut mah geus ngalonyeng teh baku. Jadi ayeuna mah Wiwin teh cicingna jeung nu jadi pamananya teu dilembur. Saur Ibu Komala naros ka eulis Wiwin bari neuteup. Sumuhun Bu sareng pun paman di Jalan Sudirman. Temal eulis Wiwin bangun anu ajrih ka Ibu Komala. Atuh ku nyaritana ge bari tungkul. Syukur we di Jalan Sudirman maka sebut deket. Aya naon-naon gampang ngabejaan. Jung ka ditu harga dalar heulakeun we ge. Da karo sambal goang oge jung ka ditu jeung Jang Adut. Dupi abdi sung dipirang ka mana Bu? Lain dititah ka mana jung atuh geura ka ditu geura dalahar. Insyaallah teh ibu mah mending ngarepotkeun pisan jung. Mangga tuh Kang Aden tah. Sesepuhan ku Kang Aden. Sabolos eta ewoy lah. Cek Mang Sadut. Mohon Bu mending ngarepotkeun, cek eulis Wiwin bangun era. Teu ngarepotkeun wayahna we heudeungeunna. Mangga tuh sakantenan Bu, saur Cep Hardi bari ngadeg. Nya jung ka ditu keun ibu mangke jeung apa rek cai heula. Waler Ibu Komala para wargi. Leos Cep Hardi jeung eulis Wiwin katut Mang Sadut katarukang tuluy dalahar. Heuleut sajam sabada dalahar tur anu tekung si ubral obrowa deui. Jeung nu sejena eulis Wiwin pamitan ka Ibu Komala sareng ka Bapa Miharja. Kalawan dijajabkeun deui ku Cep Hardi ngan sameme balik ka panganjerkan teh. Eulis Wiwin dibawa heula ka kota ku Cep Hardi. Datang ka kota barang beli pakaian aya kana genep potongna. Atuh para mitra samping kebat 3 potong samalah jeung sapatu sagala. Kitu deui Mang Oded dipangmelikeun samping sarung hiji jeung kameja batik 2 da pugu Mang Oded katingalina teu boga salin pisan. Gancangna ieu carita ninca kana poe Ahad nu kira-kira 4:30. Mang Oded datang sabab aya pangangkir ti Bapa Miharja. Sanggeus tepung tur reges diuk Mang Oded miheulaan cumarita. Kitu ge katingalina bangun anu mika ajrih pisanna ku Bapa Miharja sareng kagar ku garwana. Aduh manawi mangkukna teh jisim abdi teh nampi angkiran ti pangersa sakumanu disaurkeun ku Den Hardi su. Dupi kitu bade pikeun saeunaon su. Abdi mah sok ngaraos rareuwas we jalaran ku nemean nampi pangangkir ti pangersa teh. Cek Mang Oded dina cumaritana menimernah tur sopan. Cacakan kasebut tahapan leutik. Atuh para mitra tahapan handap harkat darajatna tur usahana kana ngabeca. Dan nya kitu ari jalma nu ngarti kana tata krama mah teu kahalangan ku luhur harkatna. Sanajan nu handap harkatna oge samodel Mang Oded. Ari nu ngarti mangarti we jadi nu hartina. Teu cacah teu menak ari nu teu ngarti mah teu ngarti wae. Jadi nu adil mah gumantung kumaha manusana da cek tadi ge manusa mah sarua soteh ukur manusa. Da adat pangadatan mah teu sarua. Boh dina benerna boh dina gorengna akhlak kalakuanana. Atuh Bapa Miharja sasauran deui. Leres. Mangkukna teh wiat sangem ka pun anak sareng ka eulis Wiwin. Manawi teu aya pamengan salira dihaturanan deui ku Bapa atanapi dilulungsur ku Bapa. Naing dilulungsur ge sanes bade dituangkeun atana bade dileueutkeun ieu mah hoyong kalinggihan wungkul. Pepeurieun Bapa teu tiasa ka ditu. Sanes alim sanes ngaraosina kadongkapan ka salira. Mung nya kitu ayeuna mah tos robi tos ngirangan tanaga. Ngadamel ge maksakeun we jalaran sakedap deui manawi kaumuran 10 taun ieu teh bade pensiun. Atuh sajabati kitu Bapa teh nguping cariosan tipun anak mangkukna anjeunna nyaurkeun tos aya maksad hoyong ngawangun rumah tangga muhun jelas nama hoyong kagungan istri. Atuh Bapa teh sareng ieu biangna
teu tiasa ngahalangan, teu tiasa nyarek atanapi miwarang. Eta mah maksudna kantun ka kumaha kasuka jinis sareng jinisna. Tos kitu ku bapa ditaros ka saha sareng ka urang mana hayang boga pamajikan teh. Na kasih dadap, na kasih waru. Saur pun anaknya eta kaeulis wiwin. Ku dasar kitu engana carios bapa ngarencanakeun piwaktoseunana salametan. Dina sasi ayeuna nyaeta dina sasi Rajagung kaping 13. Kitu ge na merencana bapa. Naing ka ari pangemut ayi mana sapagodo sareng perhetangan bapa. Na kagungan rencana nyalira. Saur bapa miharja nerangkeun waktosna salamet. Para wargi sadaya ditanya kitu Mang Oded harita atuh ngajawab. Hatur nuhun sim abdi parantos dipasihan katerangan maksadna pangersa ngangkir. Upami reuwas teh mah teu ngaraos reuwas sapertos tadi ayeuna mah. Manawi tuang putra teh timingon itu keneh kantos sasauran kaji sim abdi. Saurna teh bade mileuleungkeun kapun alo nanging kangge sim abdi mah. Bapak, ibu ngaraos isin we nu teu kinten isina. Tuang putra kagungan maksad kitu kapun alo. Dupi nu diangge isina wireh kaayaan pun alo teh batan sakitu tangtos ku pangersa ge parantos kauninga. Kitu deui kaayaan sim abdi matak pika isineun. Sanes bobohongan estuna merak nongerak. Danya kitu bapak, ibu ari kategaduh mah teu tiasa disumput-sumput atanapi dibuni-buni. Tos kantenan ari ku aden mah parantos ka uninga buktosna, malah ku sim abdi ge dikieukeun ka aden teh. Aden. Na teu aya lepatna upami aden parantos aya maksad palai kagungan bojo, kanu sanes ulah kapun alo. Jan pun alo mah naon pandangeunana. Nanging anjeunna keukeuh bae saurna teh. Kagungana maksad palai mengkeutkeun tali kadeudeung nambangkeun kanyaah kapun alo saurna teh. Abdi mah henteu manang kana perkawis dunya sareng henteu urusan kadunyaan, henteu diangge ukuran. Sanaos abdi gaduh istri kanu beunghar oge tetep we nu ngabayuan mah. Nu ngangean mah sareng nu ngabumian mah abdi kasebat carogena. Piraku caroge bade diurus kunu janten bojo. Gaya ti dituna caroge diurus sagarupina ku istri. Pameget naon jenenganana disebat nyalineng kagelung. Disebat nyalinung kagelung ge payu saurna teh. Tak kitu kasauran ti tuang putra teh atuh sim abdi teh. Teu tiasa kumaha kantunya ngakeun we ka anjeunna. Bobot pangayon timbang taraju mah aya di anjeunna. Ceuk Mang Oded rada panjang lebar tur dina nyaritana mernah nyusun entep seureun. Waktosna seep.